dikir we urang ka Gusti Allah supaya anak Allah Subhanahu wa taala senang perlu kauningan salat urang lain nyenangkeun Gusti Allah. Anak dikir supaya senang Allah. Kade dikir urang lain karena nyenangkeun Allah sampai ke Nabi Musa ngabuktikeun terhadap sang malinga keusnasan ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, abdi ngalakukeun ibadah salat hayang nyenangkeun Allah. Maka walau Allah wahai Musa tauhid. Saestuna salat anjeun lain pikeun nyenangkeun kaula cik Allah. Lain pikeun nyenangkeun kaula. Tuh, pikir anjing eta mah salat mah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah tina perbuatan keji jeung munkar. Jadi ketika orang hidup di kaipan aya tercegah tina perbuatan keji jeung munkar, adekeun salat. Jadi intina salat itu kurang. Allah mau rugi, mau untung ketika orang ngalakukan salat, ketika orang teu ngalakukan salat ge rugi Allah. Anu rugi ge sampai ke Nabi Musa Gusti atuh hari kitu mah ayeuna sanesku salat mah dikir abdi supaya Allah senang. Ketahui wahai Musa saya sudah dikir anjeun lain penyenangan kaula. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Saya sudah dikir anu bakal bisa nenangkeun hati aranjeun. Jadi hayang menang katenangan hati urang henteu alwibur dina urusan-urusan perkara duniawi pek dikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala maka Allah bakal nenangkeun. Naon atuh ya Allah abdi salatna geus dilakukeun, ayeuna puasana geus dilakukeun, dikirna geus dilakukeun, naon anu baris amalan abdi supaya senang Allah? Maka awal Gusti Allah wahai tauhid Musa. Saestuna kaula bisa senang ku aranjeun bahkan ku anjeun wahai Musa tina perkara ketika anjeun ngabungahkeun jeung papada jalma kaula senang. Idkhulu sulur ngasupkeun kabungan ka batur ku bahasa ku perilaku tah ulah ngajarikeun sakit hati batur teh ku anu bahasa urang tah ieu lah senangna Allah ku ayana urang sadayana berbuat kebaikan di sesama. Maka di dia insyaallah cik Allah urang bakal mengenal rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Saestuna rahmat kaula bakal deukeut ka jalma-jalma anu nyeun kaharian dina ieu saat. Mudah-mudahan khusus kaum ayeuna punajjeun ayeuna anjeunna berbuat kebaikan sapertos ieu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kampil teu dina urusan perkara khusus wabil khusus kurang sadayana